Dina Al-Quran kutiba makna purido karena hontal katakwaan. Sahur sahur lain ukur dahar penting. Sahur eta sahur sahur loba hikmah jeung gajah. Aing mah teka beneran boga salah kita. Nya kedul, nya gede omong. Berbakti ku berbaktina. Angger we teka pake ku si Gojali mah. We kebaikan di mata si Gojali mah. Ting teka tempo, ting baong matana. Aya lumut dina batu, aya kuya di muara. Kedah tumut kana waktu, hirup saukur ngumbara. Aya oplet maju ngidul. Astagfirullahaladzim, eta jalma lain mantong kalah ceculuwuhan. Namun aya remote nak helman ku aing da. Aya listrik di masjid kerjain ku aing. Aya istri jangkung alit hanya kal teu dicalana. Meuli jeruk kacileya di dahar amis rasana. Lamun hirup hayang waluya kudu sing bersih hatena. Meuli rujak kulang kaling tong hilap anuan tomat. Kade umat masing eling bisi kaburu kiamat. Kabayangnya euy. Lamun ujug-ujug kiamat. Langit runtuh ninggang bumi. Tapi langit nu mana heula nya euy. Anu ragragna. Boa-boa langit anu luhureun urang ti heula ragragna. Ngeri. Langit runtag, cai laut bararahe, tatangkalan rabeng lir kapuk keanginan. Gunung bararitu, eta palebah langit runtag ninggang bumi. Duar. Ngeri. Allahu Akbar. Buah-buah ayeuna kiamat teh euy. Gojali. Allahu Akbar. Leuwih di kiamat ieu mah. Gojali, ka dieu sia, ulah kalah lompat. Ai nyai teh kunaon atuh? Make jeung kuku curut kitu. Bari baraseuh deui. Hujanan di mana atuh? Ka dieu sia, pika sebelen. Har, horeng kitu we nya hate teh ka urang teh. Paingan atuh. Yen ngaran-ngaran niat jahat mah nyi bakal cilaka. Geura eling nyi. Gandeng jurig. Har, eta pemajikan jurig. Nya ceuk aing ge, horeng teh ajab Allah mah teu diengkekeun. Nu matakeun nyi. Eling, ulah bukan niat jahat, ulah bukan niat goreng eta geuning. Ratu tara ngahukum, pemerintah tara nyiksa, anging laku lampah diri anu bakal jadi hakimna diri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nya bener cek aing ge, jalma soleh jeung bersih hate mah pasti ditang tayungan ku Allah. Bener jadi jalma soleh mah gogodana gede pisan. Engke nyamper nyaput ini balik tarawehan. Emangna kamu harus tarawehan di masjid Kaler? Nya atuh, kan abi ngenong di bumi emak di Kaler, jadi tarawehanan udah deket we di masjid Kaler. Nya mending di Kaler wae. Tereh tarawehna ngebut di kidul mah cenah santai, cangkel jabalila. Yah put, cek guru ngaji abi ge, tarawehan atau sholat nanaon ge, babacaan kudu bener. Lamun rurusuhan mah meureun, bacaan ge moal bener. Ah tegaul guru ngaji maneh mah, ayeuna mah tarawehana usum cepet, tepayu santai mah. Astagfirullahalazim, yah put, cek guru ngaji abi ge. Cicing heula, guru ngaji maneh tong waka ngomong.
Itu sih saha tuh di saung siga barudak ning. Bisa pisan orang mah, Re. Mah, jauh teuing tadi jalan-jalan na. Hah, isuk mah jalan-jalan ulah jauh teuing. Selang jalan-jalan Dek. Jalan-jalan mah kudu ami sehat, bercuci mata ongko. Kalah batal atuh hari niatna cuci mata mah. Panan bonus cuci mata mah lain diniatan. Cena cek mana jalan-jalan kudu cuci mata. Atau meureun diniatan cuci matana. Tuang hees we lah. Kayak udang-udang waya magrib. Cocok bener, aing ditunduh, Bang es bayu. Yang di bawah es wae atuh. Mahanya puasa-puasa di bawah es wae. Meureun makruh atuh. Daripada nyaring teu kuat puasana, kalah batal komo. Nya atuh lah dihajakeun teuing meuni rek esa popoe. Meureun kurang bagus oge atuh eta mah. Cek Ustad ge, sare di bulan puasa mah ibadah pare. Lamun sia moal sare mah jagaan we aing nu hare es. Heuh, tak bener. Jadi kan adil. Urang nu es, mending nu ngajagaan, sero kan menang pahala. Oh ya, kenaon sia budak? Waalaikumsalam. Poho, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibiasakeun mun panggih jama teh ucapkeun salam, lain ngareurewas, saling tebar doa dan keselamatan. Nah, bener eta. Nya Put, ya Put, cek guru ngaji abi ge. Lamun bade bertemu sasaha oge kudu ngucapkeun salam. Komo mun urang bertamu mah, soalna cek guru ngaji abi ge. Guru ngaji mana ulah hayu bae dibawa ka saung, panas. Udah maneh mah mun diomongan teh kitu. Ya Put, cek guru ngaji abi ge mun dibere nasihat teh. Heup. Guru ngaji maneh wae mah, kalau pusing urang mah. Ta budak datang-datang kalah pasea. Melani orang ngek nanya yo. Cek guru ngaji maneh mun es bulan puasa, hukumna kumaha? Astagfirullahalazim, eta kala ditanya, karek gimana ngarerepeh. Cek guru ngaji abi mah, sare di bulan puasa teh kajen. Daripada berbuat dosa atawa nu ngabatalkeun. Tuh nya cek aing ge. Kadenge teh bari. Pancuk urang ge lain teu meunang sare ieu. Ngan alusna di bulan puasa mah membuat kebaikan, lain es unggal poe. Nya di HS tidak baik. Baik, HSG baik. Ngan lah kumaha ngajelaskeunna hese. Intina mah pahrima teh tunduheun. Jadi nyaram HS, dawuh baturna. Lain kitu oge piat. Lah, hese ngajelaskeunna lah. Yeung lah. Jadi cek guru ngaji abi mah, sare di bulan puasa teh kajen. Dan ulah mah, sare pas bedug. Nah, Pan bisi murah kayak esna bedug mah. Ya heuh tuh ari es dina bedug mah. Katepo aing geus malani. Naon deui atuh eta tinggal golot rakannya. Kira aku beri proyek kieu mah. Naonnya? Nuju naon atuh aa kasep teh.
nuju milarian usep nih. Sebelum suara geus dihalus-halus juga ABG juga budak ngora kalah nyebut Nini. Ih, torek sugan si Gojali mah. Emangna bade ngusep ka mana teh? Ka sawah nih. Iya jurig Nini nate. Ngiring atuh ngusep. His tekenging. Panas. Atuh dah hoyong ngiring Pilih hidung. Tos diumi we. Jajan we jajan. Bade, engke di pasihan cicisna ku akang. Ari si Gojali bukan duit teh mana? Buat selingkuh ieu mah. Tapi bodo amat ah. Mana atuh acisna? Mana atuh panangana? Kan kedah ditampanan atuh. Langsung kepelnya bilih ngeburusut. Diwajibkeun keur nu iman diseru dina Al-Qur'an kutiba makna purido keur ngahontal katakwaan. Sahur lain ukur dahar penting. Sahur eta sahur